Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalud du'ai ari anu pangleuwih utamana doa. Ari anu pangleuwih utamana doa eta antas ala nyuhungkeun anjeun Rabbaka ka pangeran anjeun al afwa kana pangampura wal afiyata sareng pangraksa fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat. Painaka mangka sesna anjeun eta ida uti tahuma di mana-mana dipaparinan atanapi dipasihan anjeun huma kana itu afwa wal afiyah di dunya suma'uti tahuma teras dipaparinan dipasihan anjeun ku itu apa wal afiyah bil akhirati di akhirat faqad aflahta mangka nyata-nyata bagja anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'id bin Majah Imam Ibnu Majah an Anasin ti ayeuna sahabat Anas. Salajengna pidawuh Kanjeng afdhalud du'ai antas ala rabbaka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Utamana doa teh nyaeta anjeun nyuhungkeun ka pangeran anjeun nyuhungkeun pangampura jeung pangraksa di dunya sareng akhirat. Naon ayeuna doa anu paling utama? Cek Kanjeng doa anu paling utama mah nyaeta urang minta ka Gusti Allah hiji al afwa pangampura. Naon al afwa teh ae mahwud dunub dileburna dihapusna pirang-pirang dosa tak penta urang supaya urang teh dosa-dosa urang dilebur dihapus ku Gusti Allah. Sabab pangcilaka-cilakana jalma nyaeta hiji ketika jalma teu daek taat, teu daek ayeuna ibadah, teu daek amal soleh cilaka. Kaduana ketika jalma berdosa teu minta pangampura, teu tobat. Dua anu paling bahaya mah eta. Anakalana hiji jalma teu daek taat, teu daek ibadah. Kaduana jalma boga dosa teu daek ayeuna ditobatan teu minta pangampura ka Allah. Kaalusan eueuh kagorengan teu daek dihapus. Pangcilaka-cilakana jelema. Ketika ayeuna boga dosa teu minta pangampura. Matak urang mah da setiap jalma pasti kullu bani Adam khata. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap ayeuna jelema mah pasti boga dosa. Ngan pangsae-saena jalma nu boga dosa teh nyaeta anu ayeuna tobat nyuhkeun pangampura ka Allah. Atat sok aya peribasa as-sa'idu man mata wa matat dunubuhu wasyakiyu man mata wa ma'ahu dunubuhu. Atanapi wa dunubuhu mah ari jalma bagja teh nyaeta jalma anu maot sekaligus maot jeung dosa-dosana bagja. Jalain dina hati kulantaran maot dihapus dosana lain. Tapi kulantaran samemeh maotna eta dosa ditobatan, antukna eta dosa teh dihapus ku Allah, dilebur bagja. Jalma maot dosana ngilu maot, kulantaran dosa ngilu maot kungsi ditobatan di akhirat teh moal didakwa. Dan geus beres ku di dunya ditobatan. Wasyakiwari jalma cilaka mah man mata jalma maot wa dunubu ma'ahu bari dosa-dosana teh ngilu bareng ayeuna jeung manehna nepi ka akhirat. Kulantaran di dunya teu ditobatan
teu minta pangampura ka Allah atuh di akhirat teh bakal ayeuna aya balasan aya dakwaana silakan. Tak kurang pentata Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Waseur intina kudu aya we minta pangampura merek kumaha we doana mah rek robi pilih mangga Allahumma pilih mangga gitu. Hiji tah apa kaduana ayeuna pangutamana urang ngadoa teh nyuhunkeun ka Allah teh wal afiyata pangraksa. Naon ari afiyah mah as-salamah minal bala salamet tina balahi itu urang ayeuna salamet tina ayeuna kacilakaan, urang salamet tina ayeuna panyakit, urang salamet tina ayeuna kitu cek paribasana fitnah. Puas itu afiahna. Jadi sok aya bahasa sehat wal afiat. Beda gitu. Ari sehat mah hubunganna jeung dohir jeung panyakit. Ari afiat mah luas. Tak cek ayeuna kitu Imam An-Nawawi ngadawukeun i'lam annal afiyata a'ammu minas sihati. Kedah uninga anjeun saeusuna afiyah mah leuwih umum tinimbang ayeuna sehat. Aya sehat aya afiat, afiat mah leuwih umum tinimbang sehat, leuwih luas afiah mah. Fa innaha salamatun minal bala fid dini wad dunya wal akhirah. Sebab afiah mah kasalametan minal bala tina balahi fid dini bahwa hubunganna jeung agama. Naon seperti ayeuna hubunganna jeung agama seperti ayeuna urang hese kana taat, kedul kana taat, tuluy toa ayeuna dosa ayeuna teu daek ditobatan eta teh balahi agama. Kana taat hese kana taat ayeuna kitu kedul kana dosa teu daek ditobatan teu daek minta pangampura eta balahi. Tah urang nyungkeun ayeuna pangraksa tinu kitu atuh lamun ayeuna boga dosa supaya urang ayeuna daek nobatan jeung minta pangampura jeung kana kataatan urang ayeuna daek gawe. Jadi afiah mah hiji ayeuna kasalamatan tina balahi hiji hubunganna fid dini jeung agama. Kaduana wa dunya sapertina dunya mah seperti tina panyakit, tina ayeuna kitu bencana atawa longsor, banjir, kacilakaan, kahuruan. Tah nyungkeun pangraksa diraksa ku Allah. Lamun cilaka teu jadi cilakana, lamun tina jadina atuh masih kena salamet cek paribasana. Teu keuna ayeuna ku banjir, teu keuna ku longsor, lamun tina ayana wae manehna mah teu kakeunaan. Salamet ayeuna eta afiyah fid dunya. Tina panyakit, tina musibah, tina balahi gitu. Wal akhirati deui cenah. Jadi afiah mah kasalamatan tina balahi wal akhirati di akhirat oge misalnya. Naon nyaeta urang salamet di akhirat teu asup neraka teu disiksa. Jadi eta tah afiah mah. Matak afiah mah cek ayeuna Imam Nawawi leuwih umum tinimbang sehat. Sabab ari sehat mah hubunganna jeung panyakit dohir. Ketika jama gering terus ayeuna minum obat terus sehat eta. Tapi lamun afiah mah leuwih umum. Kaasupkeun sehat tina panyakit oge eta bagian tina afiah. Sabab cek Imam Nawawi afiah mah
kasalamatan anu gurung tina berbagai bencana balahi rek sifatna hubungan jeung agama jeung dunia atanapi akhirat eta ngaranna afiah. Lamun ceuk tukang ayeuna ilmu mantek mah aya teh disebut umum khusus mutlak. Setiap jalma nu sehat eta afiah, tapi teu setiap jalma afiah eta sehat. Jalma sehat awakna tina panyakit eta ayeuna kitu bagian tina afiah. Sabab diantarana afiah teh ceuk tadi nu hubunganna jeung dunia, diantarana jeung awak sehat tina panyakit. Tapi teu setiap ayeuna afiah eta disebut sehat. Da ayeuna leuwih luas gitu. Khusus mutlak. Setiap sehat eta ayeuna kitu afiah, tapi teu setiap afiat eta ayeuna sehat. Kullu juz'in mudawarun walaysa kullu mudawarin jujan. Setiap muncang eta bener, tapi teu setiap nu bener eta muncang. Loba nu bener bal, kaleci, helm bener, pelor bener begitu. Kullu insanin hayatun walaysa kullu hayatin insanun. Setiap manusia eta hirup, tapi teu setiap nu hirup eta manusia. Da loba nu hirup lain manusia, sasatuan hirup, monyet hirup, kuda hirup, katangkalan ge hirup kan. Disebut umum khusus mutlak. Jadi afiah mah leuwih umum tinimbang ayeuna kitu sehat. Tak penta teh al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Di dunya nya itu urang teh dosa dihampura ku Allah da kungsi ditobatan, ditambah urang teh nyungkeun pangraksa di dunia teh boh tina balai, tina panyakit, tina fitnah nu hubunganna baik agama dunia jeung akhirat. Eta pang alus-alusna. Fa innaka idza utitau ma fid dunya tsumma utitau ma fil akhirah faqad aflahta. Sabab lamun anjeun dipaparinan eta dihampura dosa jeung afiah di dunia, terus di akhirat ayeuna dipaparinan deui menang deui, faqad aflahta geus sebagja we. Disebutkeun fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nu kumaha fid dunya hasanah teh lamun dihubungkeun jeung hadis ieu nyaeta ketika hirupna di dunia teh aya dina kayaan al afwa wal afiyah. Fungsi dosa tapi ditobatan, nyuhunkeun pangampura ka Allah, bari kayaan selalu diraksa ku Allah, baik hubunganna jeung ayeuna dunia jeung agama atanapi jeung akhirat. Ngariwayatkeun kata hadis Ibnu Majah ti ayeuna sahabat Anas. Salajengna Abdulus sodaqoti ari anu pangleuwih utamina sodaqoh eta antusbi'a ngawargeun anjeun kabidan kana hate jaian anu lapar. Rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis Sa'al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin ti sahabat Anas. Salajengna Abdulus sodaqoti antus biya kabidan jaian pang utamana sodaqoh teh nyaeta anjeun ngawargeun hate anu lapar. Maksudna teh jelema awak lapar teh ngawakilan teh jalma lapar geus 3 poe can dahar kuat ka ayeuna pias ngaleper awakna ge. Ayeuna ka imah urang dek baramae dek tatangga urang manawi cenah manawi sugan aya sangu tuangeun abi tos 3 dinten 4 dinten can tuang ieu teh teu kiat teuleus. Ge urang teh aya sangu urut atanapi anyar bere we kadaharan atanapi teu bare duit. Tah
sedekah model kieu teh afdhalus sedekah. Jadi pang utama sedekah teh di antarana urang ngawaregeun anu keur lapar beureun. Jalma candahar walah kuat ka patatang koteteng teu daek meunang dahareun watir berewe ku urang eta pang afdal sedekah. Nah disebutkeun ayeuna pang afdal sedekah cek Imam Al-Baihaqi na kitab Syu'bul Iman li annaha yahfadun nafsa allati amarallahu bihibtiha. Sabab ayeuna ku sedekah model kitu teh ngaraksa awak-awakan anu Allah tos miwarang ngaraksana. Pan Allah teh nitah ka urang kudu ngajaga ayeuna kitu awak. Kudu diraksa, mata lamun geuring ubaran minum obat. Atuh lamun teu daek wae cager dipariksa. Mun parah mah eta bentuk nyukurkeun nikmat ti Allah nyaeta awak kesehatan. Tah ketika jalma ayeuna teu dahar can dahar 2 poe 3 poe kan eta ngaruksak awak mata lemah. Gue ku urang teu dibere dahar berarti urang teh geus yahfadun nafsa. Ngaraksa awak an Allah geus miwarang urang ngaraksana ngajaga. Tetap disebutkeun afdhalus sedekah teh. Sabab berkat urang sedekah awak menu mangrupakeun jasad ayeuna nikmati Allah ku urang diraksa gitu. Berarti urang teh geus ngaraksa titipan Allah. Gitu. Kamu lamun sifat nu laparna aya katalian mulur mah. Wah, nu alus. Lamun cek Ibnu Rajab mah pangna ayeuna urang ngawarekeun jalma nu lapar pang afdalna sedekah teh li annahu jam'un bainal ihsan wa daf'id darar. Sabab ayeuna ku kalakuan model kitu teh ngumpulkeun antara ihsan berbuat baik migawe kalusan wa daf'id darar jeung nolak ayeuna madarat. Naon ihsan? Urang sedekah teh mereka daharan atau napi duit. Naon daf'id darar berkat urang ayeuna mereka daharan anu lapar sakuduna bakal paeh atau napi katalang sarat jadi leungit ayeuna laparna. Jadi ayeuna salamet tina paehna cek secara ayeuna wasilahna kadaharan. Tak sebut ayeuna afdhalus sedekah cek Ibnu Rajab. Ngariwatkeun eta hadis Imam Al-Baihaqi ti sahabat Anas. Lalajengna afdhalus sedekah ti ari pang afdalna pang utamana sedekah eta aya ta'allama belajar atanapi ngaji sa almar'u hiji jalma al muslimu anu muslim ilman kana hiji ilmu. Summa yu'allimuhu tras ayeuna ngajarkeun itu si mar'u kana itu ilmu teh akhahu kanu jadi dulurna itu si mar'u al muslima anu muslim. Rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis Ibnu Majah Imam Ibnu Majah. Afdhalus shadaqah ayat ta'lamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahu muslim. Masih kana nyaritakeun pang afdalna sedekah salajengna pidawuh Kanjeng pang afdalna sedekah teh nyaeta hiji jalma muslim diajar ilmu rek ngaji teh panaosan teh atanapi masantren teh sanggeus meunang ilmu summa yu'allimu akhu terus diwurukeun ka dulurna anu sarua muslim terus diajarkeun baik eta ka keluargana ka dulur-dulurna ka tatangga ka batur ta eta pang afdalna sedekah. Malahan sedekah ilmu mah leuwih afdal leuwih utama tinimbang sedekah anu tadi sedekah harta. Tak cek ayeuna Imam Ghazali qala al-Ghazali ta'limul ilmi afdalu minat tasadduqi bil mali. Ari ngajarkeun ilmu eta leuwih utami tinimbang sedekah ku harta.
Urang ngajarkeun ilmu, contoh ayeuna ngajarkeun bag-bagan ayeuna ibadah, bag-bagan ayeuna cara salat, cara wudu, rangkeun cai. Tah, ngajarkeun urang ilmu moel kitu leuwih utama tinimbang sedekah bil mal ku harta. Leuwih utama tinimbang sedekah ku duit 100.000, 200.000, 1 juta cek paribasana. Eleh tah. Ku ngajarkeun ilmu ngawurukeun ilmu nah li annal ilma yuslihud dina wad dunya sabab ceuk Imam Ghazali berkat ilmu matak ayeuna halus agama jeung dunia lamun berkat ayeuna harta mah kan hubunganna ayeuna jeung dunia unggul jalma lapar bere daha jadi seger awak jalma teu boga duit bere duit jadi boga duit bisa nyieun imah cek paribasan bola beuli eta mah hubunganna ayeuna dunya unggul tapi ilmu mah yuslihuddin wad dunya ngamaslahatkeun nyaekeun urusan agama jeung dunya berkat ilmu agamana jadi alus jadi apal cara ibadah apal mana halal mana haram apal kumaha ayeuna kitu supaya ayeuna urang hablum minallah hablum minannas supaya di akhirat selamat berkat ilmu nya kitu deui berkat ilmu alus ayeuna dunya nah da ayeuna man arada dunya fa'alaihi bil ilmi paman arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi paman arada bairahuma fa'alaihi bil ilmi ya mah hayang ayeuna kitu dunya kudu jeung ilmuna hayang cina kana bangunan aya ilmu bangunan diajar ka urang Cidahu hayang cina ayeuna kitu kana pertanian aya ilmuna cara kulap-kulap hayang cina kana elektronik atau nepi otomotif aya ilmuna kudu jeung ilmuna hayang dunya kudu ilmuna kudu jeung ilmuna hayang akhirat kudu jeung ilmuna hayang duana kudu jeung ilmuna matak berkat ilmu mah bisa ngamaslahatkeun agama jeung dunya matak disebut afdhalus shadaqah malahan leuwih sae tinimbang sedekah ku harta itu ceuk Imam Ghazali matak ayeuna Syekh Sufyan Tsauri mangadawuhkeun ma'utiya abdun ba'dal imani afdala min ilmin yu'allimuhun nas teu aya hiji hamba anu dipaparinan ku Allah sabada iman anu langkung utami tinimbang ayeuna ilmu anu diajarkeun ka manusa cek bahasa lempengna mah ayeuna wah hebat hiji jalma ketika ayeuna kitu dipaparinan ilmu terus diajarkeun ayeuna ka batur eta ayeuna afdala leuwih utami pang utamana jalma mah jalma daek talabul ilmi geus meunang diajarkeun cek Syekh Sufyan Tsauri lamun cek Ibnu Rajab mah matak ayeuna afdal ayeuna sedekah nyaeta ketika belajar ilmu terus ngajarkeunna sabab yabqa asaru ba'da mauti sahibihi yabqa asaruhu bakal tetap terus langgeng tapak ilmu ba'da mauti sahibihi sabada maut anu ngagaduhan ilmu tapak ilmu mah terus jadi amal hiji guru ngajarkeun ayeuna ka muridna gitu guruna maot tah salagi satungtung ayeuna muridna ibadahna make ilmu ti guruna kanyahona kabagean ganjaranna teh gitu terus gitu. Hal ilmu yuntafa'u bihi dialap manfaat baik dialap manfaat ku dirinya sorangan atanapi ku batur eta pang abdolna sedekah di sedekah mah
bisa ku sifatna materi ku harta, bisa ku sifatna non materi seperti ilmu gitu. Pemikiran, nasihat sami misalnya. Ngariwayatkeun kata hadis Imam Ibnu Majah. Salajengna Abdul Iyadati ari pangleuwih utamana ngalayat naonana ajron ganjaranana eta suratul qiyami enggal-enggalana ngadeg min indil maridi ti ayeuna caketeun jalma nu gering. Rawahu ngariwayatkeun ka hadis sa Dailami Imam Dailami an Jabirin ti sahabat Jabir. Pidau Kanjeng Abdul Iyadati ajron suratul qiyam min indil marid. Ari pang utama ngalayat, utama naon ganjaranana, pang utama ganjaran jalma nu ngalayat. Eta suratul qiyam min indil marid. Enggal-enggalan ayeuna nangtung ayeuna lamun nalika ayeuna urang ngalayat nu gering. Jadi ayeuna sunat ketika urang ngalayat ulah lila-lila teuing. Ulah nepikeun ka wah ngamplang. Cek paribasana kuat ka berjam-jam, kuat ka kasaleun ayeuna kitu nu geuringna ge jaba ayeuna cek dokter kudu istirahat tapi ieu ngajak wae ngobrol. Nah, cina lain kana bae par cenah loba kena opieun. Biasana sok bawa opieun ti nu geuring. Ya nu geuring mah cenah bakal pararaet geus biakeun ku urang. Taulah gitu. Suratul qiyam cepet nyingka we ulah lila teu saperluna gitu. Ulah nepikeun ka nu geuring kaganggu kuliahna urang. Tata halus gitu. Cek ayeuna Imam Nawawi as-sunnatu fi iyadatil maridi an takuna khafifatan. Jadi sunnatna tina ngalayat nu geuring mah an takuna khafifatan. Ya, ringan-ringan saja. Ya sebentar saja sacukupna gitu. Sameujeuhna we ulah lila-lila teuing. Cek ayeuna Imam Nawawi li alla yasuqqa alaihi supaya ayeuna teu ngamasakakeun ka nu geuring. Kulantaran urang lila teuing hayo we ngajak ngobrol padahal nu geuring butuh istirahat. Padahal peutingna teh hese sari teu kuat tunu. Padahal manehna teh bohna teh ayeuna kitu teu nyaman lamun urang ayeuna lila di dinya teh. Wa yata'adda bitulil mujalasah jeung milaraan kulilana ayeuna urang cicing, urang diuk gitu. Jadi maksudna ayeuna khafifatan suratul qiyam teh buru-buru nyingkah teh nya ulah lila teuing. Nya ayeuna sawajarna we gitu. Hiji supaya ayeuna teu ngaberatkeun ka nu geuring, dua teu milaraan ayeuna ka nu geuring, kulilana urang cicing. Boa manehna teh hayang kacai, boa manehna teh hayang peureum, boa manehna teh mung kaganggu, bohna teh tak saperluna we. Qala al-Qurtubi to segala Syekh Qurtubi al maqsudu minal ibadati tatyibu nafsil maridi. Ada nu dimaksud tina ibadah teh nyaeta tatyibu nafsil maridi, ngabaguskeun hatena nu geuring. Pan maksudna ngalayat teh lain ibadah teh iadati atuh salah. Ari maksud tina ayeuna ngalayat teh tatyibu nafsil maridi
urang nyenangkeun babarina nyenangkeun hate nu gering berkat urang ngalayat ka manehna eta teh bungaheun kan lamun urang we gering heuk dilayat ku babaturan asa di aku tah jadi babaturan teh di saat-saat ayeuna babaturan nu deukeut teu daratang ieu babaturan nu ieu datang ngaku sia mah waktu urang gering ngalayat tuh bunga sok sanajan teu barang bawa ge ku datang lagi geus bunga maksudna teh kitu teu iyadah teh ngalayat teh cenah atak cek keur teu bi faiza hasala dalika lam yustahab al muksu tawilan lamun geus hasil tacibu nafsi mah geus hasil bunga ku urang datang eta sinu gering teh lam yustahab al muksu tawilan teu disunatkeun cicing lila teuing ku urang datang geus bungaheun bae ayeuna geus sakedeung supaya ku datangna ngan diiwal eta teh diiwal kumaha diwal lamun ayeuna cek Ibnu Hajar mah dina Fathul Bari illa idza rogibal maridu bidalik illa idza rogiba aing di mana-mana resep saha maridu anu geringna bidalik mun urang lila di dieu cek nu gering teh alhamdulillah maneh ka dieu euy ari kitu kumaha aing keeuh nu maturan kita tadi keung kareun baturannya urang di dieu tah mun aya bahasa kitu mah teu naon lila ge kaparengan cenah maneh ka dieu aduh babaturan ngobrol batur ngobrol cenah baturan urang di dieu teu naon teh mah lila atapi lamun cek Imam Ahmad mah illa ayyut laba min kal muqoma kecuali sinu gering teh nyupri urang truy cicing geus di dieu lah baturan urang nyata dari truy di dinya urang teu bagawean boh dina sawajarna we dina hati teu naon lila lamun nu geuringna betaheun jadi ieu hadis teh rek nerangkeun adab-adaban bagian tina adab-adaban ngalayat mata lamun leuwih panjang lebar nama tina kitab Ihya Ulumuddin tina adabu i'adatil marib adab-adaban ngalayat nu geuring mata cek Imam Ghazali hiji wajhullah ngalayat mah kudu diniatan karena Allah we ulah karena era pan urang sok karena era eta ge teu naon lah lumayan ngan nu paling gedena mah kudu wajhullah karena Allah kulantaran ayeuna aya kaduluran kulantaran Allah miwaran we pan Allah ngabasakeun dina sapalena hadis kaula teh lapar kaula teh geuring naha cenah teu ngalayat ka kaula Gusti cenah ari kumaha cenah Gusti makan pangeran Rabbul Alamin kumaha cenah upami Gusti lapar upami Gusti teu damang teh tuh cenah tetangga maneh cenah aya nu lapar talamun maneh ayeuna mere kadaharan ngawaregeun ayeuna eta tetangga maneh nu lapar sarua jeung ngawaregeun kaula lamun maneh ngalayat ayeuna tetangga maneh dulur maneh anu geuring sarua jeung ngalayat ka kaula tak niatan we piwarangan Allah karena Allah gitulah karena komo ayeuna hayang kapuji maulah jadi kudu karena Allah lantaran kaduluran keagamaan kitu teh kaguruan katetanggaan kaduana alla yutilal julusa illa ayyasta nisabihi sarua jeung ieu hadis ini alayatila julusa ulah aya ngalilakeun diuk ulah lila teuing ieu mah ngalayat kuat ka aduh geus nu geuring kuat ka elekes yang ramantogna cenah aing aduh hayang molor cenah aya hoak wekok illa ayasta nisa bi kecuali betaheun ku ayana urang terus di dinya cek nu tadi teh ada ieu orang justru orang dirinya atau hun kenana bila gitu
katiluna yudhiru lahur rifqa wa lutfa wa husnul huluk nembongkeun kana geuring teh rifik wal lutfa lemah lembut arifqa nyaah lemah lembut jeung alus akhlak lamun carita ayeuna kitu rek nginum atuh ku urang teh pangkaluhurkeun kudu lembut lalaunan ulah hayang nginum langsung angkatkeun catarikna nyoker geuringnya husnul huluk teu nyarios atuh sopan sae mun tina ngobrol teh nya tidak mah naon tos sabaraha dinten anu karaosan kitu lah. Jadi tembongkeun ayeuna urang kasih sayang urang, nyaahna urang, lemah lembutna urang, jeung alus akhlak. Pas ayeuna ngalayat teh ulah kucem. Pas ngalayat teh jamedud deh. Cek nu geuring aduh aing teu harayang cenah teh layat ku si eta karena sebeuki nyeri cenah teh. Pan sok aya carita ku sabab aya nu ngalayat heuk lemah lembut kadang sok jadi leungit panyakit sok aya carita kitu. Nah cenah sapak diet ku si eta jadi ngarareunah cenah awak duka meureun betah cenah ayeuna tina aya ngalayatna asa kahibur hape. Aya nu ku ayeuna di layar teh tambah parah. Eta meureun goreng alak. Ngomong meureun kasar meureun. Adab teu dipake. Terus di kaupatna yusannu aywasi'a lahu fil amali disunatkeun kudu ngajembarkeun keur ayeuna nu geuring teh fil amali dina angen-angenna sunat ku urang sunat ku urang dibere ayeuna pengharpan kana bakal cager moalah anjing ge damang moal teu lumpat deui geus juaran kieu mah cek paribasa jadi kudu disupport ku urang sebab support mah gede pangaruhna gitu. Ketika jalma beunang mental justru penyakit leutik oge bakal semakin parah. Kejadian kamari corona sabaraha lain penyakit teuing mental meunang. Mental kulantaran corona teh kieu ka ditu maot jadi kana pikiranna teh wah mulek. Penyakit teh mah syukur bersih. Pikiran ngejeprut teh. Tambah parah maot. Jadi pikiran, lebih bahaya pikiran. Nah, mata kudu ayeuna ngajembarkeun harapan karena geuringna, kana cager. Insyaallah lah esuk ge ayeuna kitu cager penyakit kieu meunah tatangga ge. Esukna ayeuna diobat, esukna deui ayeuna nah biasa deui cenah ngobrol ngopi jeung urang. Tah. Pan anu geuring tuh wah urang kal cager atuh mun kitu mah tah, eta maksudna. Ayeuna sabalikna tidak mangenaon cenah ieu teh tidak mang ieu cenah ayeuna jantung tatangga kamari os langsung cenah teh teu saminggu-minggu acan atuh lain pikiran aing cenah kal bae mantau sia kalimana yad'u bil afiyati doakeun supaya sehat wal afiat teu sing ngal damang we mudah-mudahan sabar abi hari da tadina ge urang sehat atuh ka Allah mah gampang gampileun disehatkeun deui we atuh amin gitu ya bade pamit boga milik salam tempel atuh kadinya ulah ieu mah karma teh salam tempel ayo ngaheureunan ngaganengan lila deui nya opieun beak langsung lamun ayeuna salam tempelnya teu nya terus wakwek-wok we gitu ieu mah teu babawaan teu naon nya udah harus suruh we urang ngaringankeun mun aya teu naon ku datangna geus bagus kagenepna yaqulu lahu ma yutibu qalbahu wa la yudihi kudu ayeuna terus disunatkeun oge urang ngomong kana geuring teh ma yutibu qalbahu omongan anu matak ayeuna resep hatena
omongan teh anu nya nu matak ngasupport we betah aya kitu kan nu geuring teh ngobrol jeung urang teh kieu teh mun cek paribasana kitu kang heureuy ajak heureuy kitu baha we kitu wala yudi ulah sok milaraan ulah sok nyusieunan jiga nu tadi kamari ge cenah maot tatangga cenah panyakit kieu teh sugan cenah maneh henteu nya ge ngomongna anggar aja di pikiran kan geuring kadalapana yaktumu ma yarahu min halih yaktumu nyumputkeun si jalma ma yarahu kana perkara nu katampo ku manehna min halihi tina kondisina nu geuring pas nempo teh bohna nu geuring teh ngising di dinya bohna yaktumu sumputkeun gua sok lasok ke beja-beja ka batur urang tadi pas ngan ke situ lah ngising sia euy kuat kamalah bauna ulah sok omong mun panyakit mun ayeuna kumaha pigeuleun hatana pi kumaha geus nyempe terus deui ka salapana wal yadhkuru indahu ma yudhipu qalbahu aw yunaffiru alayakuru jeung ulah nyebut-nyebut indahu deukeuteun nu geuring teh ma yudhipu qalbah perkara nu ngalemahkeun hatena ulah sok jadi pesimis ngomong-ngomong nu geuring ngomong-ngomong maot bahana teh ulah ngomong-ngomong akhirat keur ulah keur nyalayan kitu mah ulah sok ngomong-ngomong akhirat nu geuning kararitu support nu aya cager gitu awina pira nu matak ayana kitu ngaburikeun atanapi cek urang nama putus asakeun ayeuna gitu anu geuring intina eta tah adab-adaban ngalayat jalma anu geuring didawuh Imam Al-Ghazali bab ieu salajengna Abdulul Fadaili ari anu pangleuwih utama-utamana pirang-pirang kautamaan eta antasila nepungan anjeun man kajalma qata'aka anu megatkeun man ka anjeun watu tia sareng masihan anjeun man kajalma haramaka anu teu masihan man ka anjeun watasfaha sareng sasalaman anjeun amman ti jalma dolamaka anu ngadolim man ka anjeun rawahu ngariwayatkeun ka tadi saat Tabrani Imam Tabrani an Mu'ad ti Mu'ad bin Jabal salajengna Abdul Fadaili antasila man qata'aka ari pang utama-utamana pirang-pirang kautamaan teh nyaeta anjeun nepungan ka jalma nu teu nepungan urang silaturahmi ka jalma anu teu silaturahmi urang boga dulur ayeuna tarana anyang ka urang kurang anyang aya jalma nganyang ka urang terus kurang dianyangan biasa tama balas budi balas jasa itu nganyang ka urang kurang nganyang ka itu biasa nu kitu luar biasa mah jalma teu silaturahmi ka urang kurang ditepungan eta luar biasa luar dina kebiasaan eta jalma ayeuna kitu megatkeun silaturahmi jeung urang ku urang mah terus ayeuna kitu di silaturahmian eta luar biasa watu tiaman haramaka jeung ayeuna mere anjeun ka jalma nu tara barang bere ka anjeun urang mere ka jalma nu mere biasa balas jasa cek engge mah terima kasih kan di urang mah ketika terima harus ngasih menang si anu terima kasih mere engke jiga nu nyunatan yo we heula
contang teu heula engke na kudu dibayar. Eta ge lumayan kitu, tapi nu luar biasa mah ketika jalma teu barang bere ka urang, kopet ka urang dibere. Luar biasa kan. Patut tiaman hormatan akhlak para anbiya, para rasul gitu. Watasfa aman dalamaka jeung ayana sasalaman anjeun ka jalma nu ngadolim ka anjeun. Urang pernah didolim ku jalma, mungkin ditipu, mungkin diteungel, mungkin dicikan jeung sabangsana. Ku urang ayeuna kadon cek paribasana panggih ge sasalaman. Cek paribasana panggih ditanya we biasa. Teu goreng teu naon. Matak cek Syekh Qurtubi mah ya teh hadis teh dalilun ala kuwatil imani wa kamalil akhlak. Ya aya teh jadi dalil kana kuatna kaimanan jeung sampurnana akhlak. Ketika jalma silaturahmi ka jalma nu megatkeun silaturahmi, ketika jalma barang bere ka jalma utara barang bere, ketika jalma nanya sasalaman ngawawuhan ka jalma dolim ka urang, kan eta kuat iman, kepercayaanna kayakinanna kuat gitu. Tina agamana, tina ka Allahna, nah da nurutan para anbiya, para mursalin pan kitu akhlakna. Da ayeuna lamun urang naon manfaatna kitu. Jalma megatkeun silaturahmi urang sarua ayeuna teu silaturahmi pan eueuh untungna, tapi ketika ayeuna kitu urang silaturahmi kan untung urang. Yang penting urang meunang pahala, meunang ridho Allah kitu, itu di ka urang mah bae cek paribasana. Sos sanajan babari ngomong hese praktekeun. Jeung wa kamali akhlak sampurna akhlakna. Moal pati-pati kitu lin tadi jaman alus akhlakna kan kitu. Jalma pernah ngadolim nipu tapi biasa-biasa we nanya we cek paribasana panggih sasalaman. Teu ayeuna kitu gengsi teu cuek. Ketika jalma ayeuna teu ngawuhan megakeun silaturahmi ditepungan cek paribasana lamun ayeuna kitu aya hajatna naon dionang cek paribasana panggih di jalan ditanya. Ya kitu deui kan utarang barang bare. Terus manehna manyeun kalusan mere. Berarti halus akhlak. Kitu cek Syekh Qurtubi. Naon sababna aya nu tilu disebutkeun afdalul fadail, pang utama-utamana tina pirang-pirang kautamaan. Cek Syekh Imam An-Nawawi li anna fiha mukhalafata hawan nafsi wa qahraha alal ihsan. Li anna fiha sabab ayana kitu tina aya nu tilu teh. Nu tilu teh silaturahmi kanu teu silaturahmi, barang bere kanu tara barang bere, terus ngawuhan kanu ngadolim. Sabab cenah tilu-tilu teh liana pia mukhalafata hawa nafsu, nyulayan hawa nafsu. Da lamun aya nurutkeun hawa nafsu mah jalma megakeun silaturahmi, urang ge atuh harayang. Bat situ eta nganyang ka urang kelaanan kudu nganyang ka maneh kan kitu cek nafsu. Dah manehna ge ayeuna tara nempo ka urang mun keur gering bohna kitu. Manehna gering pae antepkeun lah pae ge kitu. Cek nafsu mah kitu. Matak cek tadi diasupkeun kana kuatul iman wa kamalil akhlak teh. Sabab tabiatna teh cek nafsu mah kitu. Ketika jalma megatkeun silaturahmi jeung urang ge aya megatkeun, aya ngajauhan, lain aya ngadeukeun. Sabab cenah nyulayan hawa nafsu, matak afdal fadail. Jalma tara barang bere cek nafsu mah tah hayang teuing mere. Manehna ge boga milik cenah sugan mere sabatang we kitu ka urang da eueuh cenah cek nafsu mah. Kuncuk-kuncuk we aya jelema sok sanajan ayeuna tara barang bere dibere ku manehna berarti afdal fadail.
disebut luar biasa, luar tina kebiasaan. Da biasana nafsu mah kitu watekna teu hayang mere ka jalmu tara barang bere ka urang. Atuh kitu teh taspa aman dola maka cek nafsu mah jalma pernah ngadolim ka orang, mungkin nyabok, mungkin nipu, kumaha we hayangna teh males kan urang otakna teh. Tapi ieu panggih biasa we nanya sasalaman someah we biasa kitu. Berarti luar biasa. Da hayang nafsu mah kuduna hayang males. Tak cek Imam Nawawi mata disebutkeun pang abdalna padoil teh li anna fiya mukhalafata hawa nafsi, sebab nyulayan hawa nafsi. Waqoh roha jeung maksana si hawa nafsu alal ihsan supaya berbuat baik. Isu merangan lain merangan anu goreng ka urang, merangan diri sorangan. Kitu mata disebut jihadul akbar kitu. Udah hese. Mengkoalkeun nafsu hawa nafsu kahayang nafsu karena ihsan kan alus kan hese. Mata disebut afdalul fadail. Mata cek Syekh Sufyan Surima laisa padlu antusina ilaman asana ilaika walakinil padlu antusina ilaman asaa ilaika, bukanlah dikatakan sebuah keutamaan atau sebuah kebaikan kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, tetapi kebaikan itu, keutamaan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Gitu. Jadi lain disebutkan keutamaan ketika orang berbuat baik nyen kausan kan sok alus ka urang biasa kan. Lain padlu kan. Urang dibere ku si A, terus urang mere ka si A, biasa. Alus-alus tapi lain tingkatan padol utama lain. Can luar biasa kan. Gitu. Tan luar biasa mah ketika aya jalma nyeun kagorengan ka urang nyeun ka alusan eta luar biasa. Jadi kehebatan mah tergantung tina segi ayeuna kitu pengorbananna jeung ayeuna tantanganna kitu ngalawan hawa nafsu. Jika jalma sedekah nu pakir sedekah baraha 50.000 jeung nu beunghar sedekah 1 juta. Nu beunghar mah sedekah 1 juta loba keneh hartana. Nu pakir mah 50.000 eta teh wah beaskeun sabaraha poe meureut. Otak lamun ngitung ayeuna kana nilai mujahadatun nafsi mukhalafatu hawa nafsi mencek di dieu mah kitu. Abdolan keneh jangan nu pakir sok sanajan 50.000 sabab tantangan ka hareup. Beak tina ieu ge tina nya sanang peuing sabaraha perak. Coba nu beunghar gitu. Ngan lamun tina segi nilai kamanfaatan pasti semakin gede nilaina, semakin gede manfaatna. Eleh kudu beunghar. Nah, pan gede 1 juta jeung 50.000. Cing lamun tina kamanfaatan tina guna leuwih gede nu 1 juta kan. 50.000 paling dibelikeun mah kabeuli naon. Tapi lamun 1 juta bisa meuli ieu bener. Lamun nempo tina segi nilai. Lamun tina nempo tina segi mujahadatun nafsi eleh ku ayeuna kitu anu pakir nu miskin sok sanajan 50.000. Ngariwatkeun ka hadis Imam Tabrani ti ayeuna sahabat Muhammad. Afdalul amali al-Fatihah.